warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun pesta Bisawa Nabi Aryani ti kelas 10. Di dieu abdi bade ngadongeng asa judulna Keuyeup dina Togongna aya tempat micin. Ku kapintaranana sakadang pecang jadi raja. Di leuweung ganggong sipagonggong jeung di tegal anu lengkap. Sampalan banteng, munding, kuda, kuncal jeung mencek. Dina hiji poe, pecang leutik anak raja uli di sisi tegal. Mulungan buah malaka asak leutik. Keur ngeunah-ngeunah hakanan buah malaka di anu ieu dapet tangkal untuk bae buah. Ana breng tes pirat sato-sato di tegal lalumatan. Banteng sapi jeung pedetna, kuda jeung belona, munding jeung nenekna, kuncal jeung asupna. Pamulang kaleuweung ting caringas sabab aya pikasieun nyaeta papatong hiburan luhurun tegal. Sato-sato lumpatna awahing sieun balangas deunenjo dicakeun leuye bae munding kalen gede dicak anak raja pecang. Tukeun pamanina gen pangahakan buah malaka asap tea. Anak pecang ngadengeng nyeuieun. Mata kreuwas sakur nu aya sarta tuluy bapana di bejaan. Raja pecang bapana karunyaeun ka anak. Tuluy marenta supaya munding ditewak dibawa ka pangadilan. Raja pecang teu suka ka hakim menta supaya si munding dihukum. Bongan balangan. Hakimna singa, panghuluna banteng, jaksana kuda, reng-renganana mah rupa-rupa satu sejen. Saayana sato kabeh aya dina sidang pangadilan, cek singa. Naon sababna maneh munding lumpat teh dilakakeun anak raja, cek munding. Kula lumpat teh lantaran sieun rupa patok, sabab hiburan bae di luhurun tegal. Tempat kula nyatuan, kawas-kawas aret nyamber kula. Kula sieun dibawa ka luhur. Cek singa. Kunaon maneh papatok make arek nyamber munding, cek papatok. Kula mah ngalayang soteh lain arek nyamber munding. Tapi nigel ngeunah diteubehan ku balentuk. Kalangking kung dina balumpang, cek singa. Nah maneh balentuk make nabehan papatong, cek balentuk. Nah dak kaula mah lain nabehan papatong tapi nabehan keong jeung tetege. Pamanaman teh mamoa bae imah, cek singa. Nah maneh keong tetege mamoa bae imah matak bae ditabehan ku balentuk, cek keong jeung tetege. Dibaboso teh imah lain hayang ditabehan balentuk tapi sieun kasundut cika-cika mamoa bae obor. Seuneuna ucas acos matak hariwang batur. Kumaha mun imah kula kahuruan, cek singa. Nah maneh cika-cika mamoa bae obor matak bae ngahariwangkeun batur. Tuh geuning keong jeung tetege mamoa bae imahna ka mana-mana teh. Da sieuneuun karera ku obor maneh, cek cika-cika. Da kula mah moal obor teh soteh lain dek ngagurukan imah batur tapi sieun diporos kana liang keuyeup. Sapaparapat galengna liang keuyeup bae mun kula diporos teh saha nu bae nulungan, cek singa. Nah keuyeup maneh gagabah teuing nyeun liang teh meakeun dicakeun batur geus bae cika-cika mapaksa moal obor ari ini teh sabab sieun diporos. Cek keuyeup nyeun liang-liang soteh kula mah sieun kahurung, sieun kacolok panon da kumisna cararang sukuna dalam luas, cek singa. Nah urang maneh teh kumatak kangen batur tuh keuyeup oge ring kangen ku kumis maneh mana nyumput ge nyieun liang, cek urang. Kumis-kumis kula dibawa-bawa ku kula sakadang keuyeup bae eta masalah sorangan make borangan, cek singa. Nah atuh keuyeup anu salah teh sarta kudu dihukum rek ayeuna tincang pogongna kumaha. Cara anak raja pecang teh tuluy tombong keuyeup teh ditincang ku munding tuk tepi ka ayeuna dina tombong keuyeup aya nu siga